Yuk, pare. Bisa naik, bisa kuat ngalocong aja nih yuk. Nah, mah ya. Mau lah kasih kemajikan dahar. Dari mana sih? Tadi pulang mancing wae. Cep, itu ada nawain, Cep. Itu yuk samperin. Ada nawa ka mana wae, Cep? Iya, jangan. Sebut panen wae euy. So Pak Haji yeuh. Oh. Ayo naon emangnya? Iya, abul neangan. Anu buat kali yang belut neangan. Wae lah, gimana tuh sok ke situ emang ge. Untuk abul dan awak ke Malaysia. Maksud di mana? Lu panen wae tempat ge burem ibu ge. So Pak Haji. Di kamar anak. Ulin, tapi usah saha. Ini ge ulin mendingan bantuan wae, yuk. Capek. Apa? Puasa. Puasa. Wah, segala. Manggas. Jonjol gini, awas. Hati bae nya. Alamat kayak itu. Nanti saya kajian. Hati nya. Naon si cabul yangan euy. Sok watikeun wae da. Bae lah kege amprok meureun lah. Malah diseuheun potong kecil. Disuguh tapi ayeuna teu beres-beres. Cing atuh numpuk teh duit. Capek. Istirahat lah kayak gitu ah. Yang gede. Kayak anak Pak Haji tuh. Gitu dah. Baru istirahat. Cewek Naon? beli Pak Haji. Naon? Ngaji naon? Dicari. Tadi. Kajin cari jadinya? Gawe. Enggak. Ngun ya? Neng, apa itu teman naon? Lakbat. Apa itu perbedaan neng gimana banget? Lupa. Naon gitu? Ayo mana bagus dalam sakar. Nah ini kan dulu hati aku. Nihem. Itu dan awak cenah ieu rek eta non teh eta we pokona mah geuningan malah ngetakeun anak ayo sampurkeun ayo aja tadi ngakuna rek ngetakeun pare geuning nggodaan anak Pak Haji ayo Cicing batuk micing. ayo Cicing. Cing dik naon ka darieu. ayo rek dibejakeun ka Pak Haji dibejakeun amun teu dibejakeun duit eulan duit eulan Keng. Nah, Oke, geus ieu. Ketemuannya di situ. awas saya Di situ. bejakeun ka Pak Haji Oh,
kata mana itu nyapa sok jamban ya. Udah. Tungguan ya. Kayak orang beli daki dajal. Yang gajal. Heeh. Dah, ya. Ayo udah gitu. Heeh. Ayo. Terus daguan itu ya nya. Ayo, daguan. Ayo nih.